Bismillah jadi wiwitan, alhamdulillah pujian, rahmat salam kepanutan, Muhammad Rasul pilihan. Kasohabat naridoan, kula wargana kabehan, ieu nazom singkat pisan, itung-itung peringatan. Umumna ka ikhwan, utama ka diri pisan, jalma di zaman ayeuna, taledor kana solatna. Padahal eta dosana, kacida pisan gedena, Nabi atos nyarioskeun, dina hadis dijelaskeun. Umat Islam akhir zaman, kana solat naringgalkeun, tinggal solat 5 waktu, poho ka Allah nu satu. Lamun jalma masih solat, aya harepan salamet, tapi lamun geus teu solat, baladna si iblis laknat. Bakal poho kana tobat, paehna moal salamet, hirupna moal manfaat, usahana ge darurat. Bakal cilaka maotna, seuneu naraka tempatna, jalma anu tara solat, rugina dunya akhirat.